Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa takarrama sareng kudu bageran anjeun al ahlika ka ahli anjeun awalan dina mimitina. Suma ala qarabatika tuluy ka kerabat anjeun. Al aqrabi tegasna anu deukeut, pal aqrabi tuluy anu deukeut. Qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinarun ari hiji dinar anfaqtahu anu nganapakahkeun anjeun kana itu dinar fisabilillahi dina jalan Allah wa dinarun sareng hiji dinar anfaqtahu anu nganapakahkeun anjeun kana itu dinar bi raqabatin dina kerabat anjeun wa dinarun sareng hiji dinar tasodak ta anu sodako anjeun mi kalawan itu dinar ala miskinin ka jalma miskin wa dinarun sareng hiji dinar anfaqtahu anu nganapakahkeun anjeun kana itu dinar al ahlika ka keluarga anjeun aqdomuha eta ari panggedena itu dinar naonana ajron ganjaranna allazi eta anu anfaqtahu nganapakahkeun anjeun kana itu ladi al ahlika ka keluarga anjeun wa qala sareng ngadawuh Nabi aidon deui as-shadaqatu ari sodako alal miskin ka jalma miskin teh sodakotun eta hiji sodako walal qaribi sareng ka kerabat sodakotani eta dua ganjaran sodako sodakotun tegasna hiji ganjaran sodako wasilatun sareng kadua ganjaran wasilah silaturahmi wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi aidon deui ya umat Muhammadin hei umat Muhammad walazi demidat ba'atsani anu ngutus ieu ladi ka kuring bil haqi kalawan hak layak balu moal nampa sallallahu Gusti Allah sodakotan kana hiji sodako min rajulin ti hiji jalma walau sareng eta tetep pikeun itu rajul teh qorobatun ari kerabat muhtajuna anu mikabutuh ila silatihi kana bantuanana itu rajul wa yasrifuha sareng nasurupkeun jalma kana itu sodako ila ghairihim kaliana itu qorobah waladzi demidat nafsi anu ari diri kuring biadihi eta tetep dina waladi sareng ari anu nafsi ari diri kuring teh biadihi eta tetep dina kakawasaan ladi wal layang zuruh dan ningali insyaallah Gusti Allah ilahi karojul yaumal kiamati dina poe kiamah malaika sareng eta tetep misti ka anjeun bisadaqatis sirri kana sedekah siri painaha kana saektosna itu sedekah sir tutfiu eta mareuman itu sedekah godoba robi kana bebendu Allah atawa pangeran kama waroda seperti perkara waroda anu sumping ieu mah wafil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis aidon deui inna thawabaha sayaktosna ganjaran itu sedekah sir yudha'afu eta ditikel itu sawab ala sawabi sedekati zahirati ngelehkeun ganjaran sedekah anu dohir sab'ina kalawan 70 naonana di fantiklanana wa min fawaidi sedekati sareng eta tetep dina pirang-pirang faidah sedekah anha ari sayaktos ta sedekah teh tadfa'u eta nolak itu sedekah al balaa kana balai wal maroda sareng kana gering wal marudo sareng kana gering wa tahfazu sareng ngaraksa itu sedekah al mala kana harta sama seperti perkara waroda anu sumping ieu mah sona iul ma'rufi ari pirang-pirang jalma anu migawe ka anak kalusan takyun eta ngajaga itu sona masori asui kana maot sul khotimah asyinu kudu ngaraksa aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati ku zakat wadau sareng ngobatan aranjeun mardokum kana gering anjeun bisodaqati ku sedekah mahalaka maruksak naon malun harta pi bahrin di laut walabarin sareng henteu ruksak di daratan illa bihabsi zakati kecuali ku ngaker kana zakat wa minha sareng eta tetep dina sapalihna itu pawaid anna sayaktosna itu sedekah teh tutahhiru eta ngabersihkeun itu sedekah teh al mutasaddiq ka jalma anu sedekah minazunubi tina pirang-pirang dosa qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha khud kudu cokot ku anjeun min amwalihim ti pirang-pirang hartana itu kaum shadaqatan kana sedekah tutahhiruhum anu bersihkeun itu sedekah ka kaum wa tuzakkihim sareng ngabersihkeun itu sedekah ka kaum biha kalawan itu sedekah Watu dekhilu sareng ngasupkeun anjeun, watu dekhilu sareng ngasupkeun itu sedekah teh asyurura kana kabunga.
al masakini ka pirang-pirang jalma miskin wa tastakhriju sareng ngaluarkeun itu sedekah teh doa kana doa minhum ti itu kaum atau masakin hadis sareng eta tetep dina hiji hadis afdhalul a'mali ari pang utamana pirang-pirang amal antod khila eta yen ngasupkeun anjeun alakhi ka kadulur anjeun al mukminina anu mukmin sururon kana kabungah au taqdiya ta nyumponan anjeun anhu ti itu akhun dainan kana hutang au tutaimahu atawa maparintuang anjeun ka itu akhu khubzan kana roti wa tazidu sareng nambahan itu sedekah teh fi rizqi dina rizki wa qad taqaddama sareng nyata geus ti heula naon al hadis wa hadis bidzalika dina itu madzkur wa takunu sareng bukti naon as-sadaqatu sedekah teh zilan eta jadi iuh-iuh li sahibiha pikeun anu ngabogaan sedekah min syiddati harril mauqifi tina banget kacida panasna mauqif yaumul qiyamati dina poe kiamah wa takunu sareng bukti itu sedekah teh sababan eta jadi sabab li khiffatil hisabi kana entengna hisab wa thuqlil mizani sareng beratna mizan wal jawazi sareng ngalewat ala sirati kana sirat wa ziyadati darajati sareng nambahan pirang-pirang derajat fil jannati di surga wa idzu kunta sareng di mana-mana bukti anjeun teh fakiron eta nu fakir patasodaqta mangka sedekah anjeun bil qalili kalawan anu saeutik karena bukti itu qalila teh afdhala eta leuwih utama indallahi munggu Allah minat tasaduqi tinimbang sedekah bil kasiri kalawan loba minal aghniyai ti pirang-pirang jalma anu beunghar kama seperti perkara pil hadisian aya dina hadis sabako ti heula naon dirhamun sadirham alpa dirhamin kana 1000 dirham wala taruda sareng teu ulah nolak anjeun aw wala sailin kana mimitina jalma anu menta wa qopanu cicing ieu sail bibabika dihareupeun imah panto dihareupeun panto imah anjeun wa tasaddaq sareng kudu sedekah anjeun kula yaumin dina saban-saban sapoe walau bil yasiri sanajan kalawan saeutik wa ajilhu sareng kudu gagancangan anjeun kana itu sedekah bisobahi dina waktu subuh kama seperti perkara pil hadis yan waya dina hadis bakiru kudu buru-buru anjeun bisodaqati kana sedekah painal balaa karana sayaktosna balai teh la tayakhoto eta henteu ngaliwat itu bala asodaqah kana sedekah wahdar sareng kudu mikasieun anjeun antamun kana nyebut-nyebut anjeun alal fuqara ka pirang-pirang jalma kafir jalma fakir bisodaqatika kalawan sedekah anjeun painal mana karena sayaktosna itu nyebut-nyebut teh haramun eta haram wa mubdilun sareng anu ngabatalkeun li sawabi sedekati kana ganjaran sedekah kama seperti perkara qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza ya ayyuhallazina jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina la tubtilu udah ngabatalkeun aranjeun as-shadaqatikum kana pirang-pirang sedekah aranjeun bil manni kalawan nyebut-nyebut wal adza sareng pilara wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis la yadkhulul jannata mannanun la yadkhulu mual asub al jannata ka surga sa mannanun jalma nu nyebut-nyebut kana sedekah wa alika sareng eta tetep mesti ka anjeun bi iqradil muhtajin ari mere nginjem atau nya mere hutang ngahutangkeun lah bikrodi kalawan mere hutang muhtajina ka pirang-pirang jalma nu mika butuh paina sawabal qardi karena sayaktosna jalma anu karena sayaktosna ganjaran ngahutangkeun azimun eta gede pisan jidan kalawan banget qala ngadaus Allah taala Gusti Allah taala mangzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu walahu ajrun karim mangzal ladzi man ari sajalma dalladzi anu ngaboga ieu ladina yuqridu ngahutangkeun ieu ladina alladzi Allah ka Gusti Allah qardan hasanan kalawan ngahutangkeun anu alus fayudha'ifahu mangka nikelkeun Allah ka itu hasanan lahu pikeun itu man walahu sareng eta tetep pikeun itu man teh ajrun karimun ari ganjaran anu gede wa fil ayatil ukhra sareng eta tetep dina ayat anu sejen wa yudha'ifahu lahu adafan katsirata wa yudha'ifahu tuluy nikelkeun Gusti Allah kana itu hasanah lahu pikeun itu man adafan katsirata kalawan tikelan anu loba
Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis roa itu ningali kuring lailata usriya nalika di isrokeun sahabi kuring ala babil jannati dina panto surga maktuban kana anu dituliskeun as-shadaqatu ari sodaqoh bi asyri amsalihha eta kalawan 10 pirang-pirang pantarna itu sodaqoh. Wal qardu sareng ari ngahutangkeun bisa maniyata asyara eta kalawan 18. Pakultu tuluy ngucap kuring ya Jibril hai Jibril ma balul qardi afdalu minas shadaqah. Ma kunaon balul qardi ari balukarna jalma anu ngahutangkeun afdalu eta leuwih utama minas shadaqati tinimbang shadaqah. Qala ngadawuh itu Jibril liana saila karena sayaktosna jalma anu pepenta qad yasalu eta terkadang menta itu si sail. Wa indahu sareng eta tetep deketeun itu si sail teh ma ari perkara yak fihi anu nyumponan itu umma ka si sail. Wal mustaqridu sedengkeun ari jalma anu ngahutang la yastaqridu eta henteu ngahutang ieu si mustaqrid illa min hajatin kecuali tina pangabutuh. Waalika sareng eta tetep mesti ka anjeun bi itsari ghairika ari ngaheulakeun lian anjeun ala nafsika manderikeun diri anjeun. Bahwa bari ari itu isar ayakuna eta yan bukti indaka eta tetep di deketan anjeun teh naon syai'un hiji perkara tah taju anu mikabutuh anjeun ilahi kana itu syai' patu atiyahu tuluy mere anjeun kana itu syai' goiroka kalian anjeun minal muhtajina nyatana pirang-pirang jalma anu mikabutuh wa tuqaddimahum sareng ngaheulakeun anjeun ka itu muhtajin ala nafsika mandarikeun diri anjeun wasawabu sareng ari ganjalan ala dalika kana itu madkur kabirun eta gede jidan kalawan gede banget qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh wa yu'thiruna sareng marilih itu kaum ala anfusihim ka dirina itu kaum walau kana sanajan bukti bihim eta tetep ka itu kaum teh naon khosomatun pangabutuh naon khososotun pangabutuh ay hajatun tegasna pangabutuh waman yuko syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun waman sareng ari sajalma yuko eta dijaga ieu eman syuha nafsihi kana koret dirina itu eman fa ulaika mangka ari itu eman teh hum eta ari itu ulaik al muflihuna eta pirang-pirang jalma anu baragja kabeh wallahu a'lamu bissawab.